Carios ieu Semar asta jingga sampun dumugi dateng ngarsa. Ya. Kareh nepi euy. Tungtung nama Akang Silaing naluturkeun leujang. Keung marukana meureunnan kumaha keung meureun teh si ontohot. Mudah-mudahan dewek bisa ngajodohkan eta dewe di landingrum ya. Lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kamurugul ya murugul pisan sing Pak cing euy hatete akang nu eleh ning eta ning Silaing nuturkeun aing udah melang atuh hariwah ka kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu maretakeun emak ade goreng tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nyeri emak. Dewek teh kumaha atuh da hate jang, hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Aing ngukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kana landingrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat. Deuh aki-aki beger eta. Heeh aya kata-kata mutiarana. Lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua. Aki-aki mun urang mengeunteung ya euy. Ah, dasar. Naon teh? Syahadah di lembah. Syah. Saha? Naon teh teh? Bunga goreng sangu meureun. Eta mah goreng lukmas. Eta mah goreng dodonges. Lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu. Kadeja moal separatis. Hah? Separatis. Anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh da lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana urang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah situ jauh tina teroris tina tariris. Nah, ojang nyamperkeun itu syah. Aceng anang. Ulu anjir. Ini berwes gitu dulu. Bangsa naon katanya Turki dia teh. Jauh-jauh. Jika makhluk di dalam laut. Siput lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu bola kutak cabok sia wae lamun Silaing kuda laut manehna empot bandar kayu nu garelo jelema teh naon ngomong naon maneh teh lain mah ibarat gitu barat naon heeh lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan Keor
silaing bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan harus menang cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing terinakan anjing jeung atuh daina lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunan loteng imah loteng dilotengkeun silaing meureunan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing cenah ampang ka aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka itu jang sekali-kali karunya deuleu heuh atuh supaya semangat lamun dina kue isok euy naon euy hayang bolu deleng mah eta geus hayang ngadengekeun tapi gede ambok atuh kuing kue bolu heuh sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing aduh ampun alah ampun syaharana mana cuy kuring teh semar 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 aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu Dawala Hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisahnya nya sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengean teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing jadi wanian nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing di kampung kana mobil rombongan ning sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh tuh dah gitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia
Tengah nah di bebenek dek di herian batur waduh anjir menit depan teh eta aki-aki ngomong gitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene urang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapa teh gugu mah gugu we atuh heuh ya kitu ada ieu anu ngaganggu mah anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul saya teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya teh nyaan sia Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin ka nyumput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itu nya euy mana teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak mana anak geuning mung di baju nya kitu we ning buligir keneh teh bae kahujanan taranjang nya hapunten pun anak teh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok yeuh raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak poe di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal narasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anapeun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae jangan saya goblok jangan denger orang tidak dilawan cikan sok